Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini juga ada rumah nih di atas nih. Oke, kita lihat di atas juga ada rumah. Pak, punten. Iya, ke amang wae yang uringan lembur, Pak. Ke libur dah. Lucu naon, Pak? Asmarap sapi. Wah, sapi mah di dieu mah moal kecurangan dahar, Pak nya. Moal. Oh, juku teh tau seur pisan eta. Seur sapina, Bapak? Opat. Opat, alhamdulillah, Pak. Opat oge lamun dijual mah geus kabeli mobil. Heeh. Mau mobilan udah. Si Bapak mah. Oh, opat siki sapi, Pak, kabeli mobil lain mah mun di kota mah. Aduh. Sawahna ongkoh pan lega eta si Bapak mah tuh tinggal itu kok. Sawah Mayapak batur atuh. Ai endog timahna kasebut sawah urang. Punten sareng Bapak saya. Nunu. Abi Kang Ucup. Nyao. Ti Cikarang abi. Oh. Iya sareng ieu nanti hayang ameng we. Iya. Ningali-ningali lembur Pak di ditu mah kan geus hese hayang ningali kos kieu teh Pak euy. Iya. Geus sumpek. Ini mangga Pak, Bapak hatur nuhun ya Pak nya. Buka sapi. Ini kandang sapi si Bapak yang tadi ngobrol sama saya nih. Nih sapinya banyak si Bapak nih. Saya bilang ini kalau dijual semua kebeli mobil ini. Wah hebat si Bapak euy. Sawah naloba, sapi naloba euy.